Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, belajar enjing sadaya, tepang di sarang simkuring Istiareswita dina acara Warta Sunda. Salasa ping 23 Februari 2021. Warta anu kapidangkeun perkawis seni rengkong. Mangga nyanggakeun warta salengkepna. Seni rengkong kiwari geus arang deui aya nu nanggap di Tatar Pasundan. Kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali. Dina acara sarentau nungkul sumangan janggakeun pidanganana. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji kakas paranti nanggung beas. Sabangsa rancatan nu dijieuna tina awi bombo. Panjangna 2 meteran mun keur dipake nanggung sababaraha geges beas. Rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun suara nu aneh hasil tina ngeseran injuk jeung awi. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep. Seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus samawa bari make pakaian adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideungna diwuwuhan ku iket totopong atawa totopong. Seni rengkong teh baheulana mah sok mindeng dipidangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Pamirsa sadaya mung sakitu pidangan warta. Dinten ayeuna simkuring Istiareswita seja pamit undur. Insyaallah tepang di dina warta anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.